Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Muhammad Rendi, kelas 12 IPS hiji, asal sekolah SMA Negeri 1 Mande. Wilujeng enjing kanggo pemirsa sadayana, simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawantara warta anu kantos kajantenan dina saminggon kampengker ieu. Ayeuna dunya dihebohkeun ku virus corona, nyerang ribuan jalma di sababaraha dunya. Gejala sareng pencegahan virus corona aya sababaraha gejala jalma nalika kakenaan corona nyaeta muriang, batuk, sareng sesak napas. Tapi aya sababaraha jalma anu henteu ngabaluarkeun gejala nanaon tapi ngagaduhan virus kusabab urang kedah waspada. Ngeunaan kesehatan urang aya sababaraha cara anu kedah urang laksanakeun pikeun ngahindarkeun virus corona. Mimitina rajin ngumbah panangan, sateu acan sareng saatos tuang sareng saatos uwih ti luar bumi. Tong hilap ngumbah panangan nganggo sabun sareng ngajalankeun cai dugi ka bersih. Kadua, nganggo masker nalika iinditan ti luar bumi. Katilu, tutup pangambung sareng lambei nalika bersih ngagunakeun tisu atanapi leungeun baju. Kaopat, ngajauhan jarak jalma anu batuk, pilek, sareng muriang. Ku ngalakukeun hal ieu, urang moal kemungkinan beunang virus corona sami tiasa ngajaga kesehatan urang sorangan. Langkung sakitu, warta anu parantos tiasa dirugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana, mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos kapayun. Hatur nuhun.